dua sobirin salaki mah kudu sabar. Adat nu paling di alam dunia ieu Pak Kades bisa diplomasi jeung camat bisa, jeung bupati bisa, jeung gubernur bisa, tapi andai kata Pak Kades boga kasalahan kapanggih ku pamajikan, apakah tiasa berdiplomasi jeung pamajikan? Di luar bagikan singa yang menggaung di imah nalika boga salah, ibarat kucing anu kaburusan. Bener tuh Pak? Ditato, dianting, kongkorong, si humau kapangih beger, ampura ditunjuk irungna ku ibu. Bener teh. Pun lancet, banser, belang, gagah, gaya. Asli kapangih weh kalakuan goreng ku pamajikan, mangga. Atos mah, atos. Atos atuh atos. Coba dinangiana gagah Pak. Siap, gerak, hormat, gerak. Dina kieuna coba nyeun kasalahan kapanggih ku pamajikan. Mana siap, gerak. Atos mah atos. Mata makhluk paling kuat iya dah. Ibu-ibu ya orang mana boga tugas Kang sabar baeud pamajikan ulah ditanya Pak lamun pamajikan keur baeud ditanya manganu nyegat kunaon mamah baeud pasti jawabanna usia beuki nyeri leuwih hade Bapak nanya awak aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang oh padaringan geus kosong oh kongkorong anu esrok teu bayar oh lipstik geus dicokelan ku bilih oh budakna geus dekok tengahna oh budak ngamuk hayang jajan aya we tukang baso oh hayang nun jajan cabut ku Bapak duit sing areupan jelema anu keur baeud cabut 5 juta pamajikan keur baeud asongan duit 5 juta bari ngadilak bari init lain tadi inilah merakna dia oh lah siapa ibu-ibu mau ketemu mantap Bapak tugasna sobiri